loba pamali-pamali lain gitu nya di antarana teu meunang kumpul nya lamun teu dikurung ku hukum kawas kitu nya. Nya hartosna teh teu meunang jinah kawas kitu. Ieu mah urang nyoko we kana karahayuan anu 8 perkara eta. 8 ieu katawisna kecapna hampir sarua linyok bohong. Tapi dasar temenna mah beda eta teh nya. Benten hartosna mah definisina mah benten kawas kitu tah nya. Tas sapertos linyok bohong. Ai linyok teh memang bohong. Tapi linyok mah nya aya langkungna. Linyok mah bohong anu direncanakeun atanapi dilakukan oleh lebih dari satu orang eta linyok. Kitu nya. Tah. Linyok teh bohong kene. Tah. Kaasup koruptor teh linyok. Da teu mungkin ari korupsi nyenyoranganan kitu nya pasti kolusi. Tah, eta teh linyok. Nah, tukang linyok koruptor teh kawas gitu. Linyok teh ngebohongan bojo nya direncanakeun kitu nya. Nah, umpamana urang meunang duit teh 100.000 tapi sumputkeun sok sanajan aya kecap khusus disebutna teh salingkuh tapi eta teh kaasup kelas linyok gitu sabab direncanakeun gitu. Tegas nama kieu lah nya contoh nama disebut linyok teh upamana di proyek kabupaten ieu pejabat pembuat komitmen PPK-nya cok ieu teh proyek teh dikahidepkeun nya. Tah, tapi minta sakieu nya umpamana di negeri atas angin masuk itu eta teh atanapi anggota dewan di negeri atas angin sok itu teh. Tah ieu proyek dikahidepkeun nya. Tapi kuring minta 7%. Tah kawas kitu di negeri atas angin mah. Ari di Indonesia mah henteu jalujur da nya para pejabat teh. Dia mah bade nerangkeun linyok teh rupana kawas kumaha. Kahidepkeun ieu proyek teh tapi minta 7%. Oke, dina PHO atanapi penagihan teh nya eta teh aya hal-hal eta teh nya. Kurun tahap perintih hanapeun meja aya eta teh di negeri atas angin mah. Ayeuna ku konsultan aya eta teh. Nya geus aya bagian-bagian pos-posna teh. Kitu tah. Nya nu pada akhirna mah eta teh disebut kolusi teh ya korupsi kolusi teh kawas kitu tah eta linyok namina. Anu